Wa yugsalu jeung dikumanon min sairin tina sasana najis bak din najasati tegin sasana pirang-pirang najis marratan wahidatan kalawan balikan anu sahiji wa fi ba'din nusakhi jeung tetep tina sapali pirang-pirang salinan matan marratan ari aya lapad marratan tak ti anu bakal datang alaihi kana itu najis anu bakal datang itu marroh alaihi kana itu najis wasalatsu jeung ari anu tilu wa fi ba'din nusakhi jeung tetepna salsanan matan wasalah satu ari aya pada salah satu bitai kalawan maketa afdalu eta leuwih utama wa alam jeung kudu kana ku anjeun anna goslatan najasati sanyana ari ngumbah najis ba'da toharatil mahali dina sabadan suci na tempat al magsuli anu dikumbah itu maha tohiratun eta anu suci inin fasolat lamun narima pisah itu gosalah goyro mutagoyirotin barina henteu anu ngarobahkeun walam yazid jeung teu nambahan itu yazid waznaha walam yazid jeung tanambahan naon waznuha timbanganana itu maun atawa kana tohiroh we kana tohiroh daha ba'dan fi solihan ya sabadan pisan itu tohiroh amatina perkara kana anu bukti itu ma ba'da tibari miqdari ma eta tetep dina sabada ngarekeun ukuranna perkara yatasharrabu anu nyerep itu ma hu kana itu maun yatasharrabu anu nyerep itu ma hu kana itu mahal al magsula anu dikumbah minal ma'i nyatana tina cai hadza ari ieu ilam yablug eta lamun teu nepi itu maun kulataini kana ukuran dua kulah fa in balago maka atawa atuh lamun nepi itu maun huma kana itu kulaten fasyartu maka adi syaratna ada mutaghayyuri eta henteu na barobah walama farago jeung samang-samang saparagat sal musannif mimma tina perkara ya turu anu bisa jadi suci itu emma bil gusli ku jalan di bil gosli imago nya ku jalan dikumbah syaraat atau mandang musannif di madina perkara ya turu anu bisa jadi suci itu emma bil istihalati ku jalan pindah wa ya nya itu istihala eta inqilabu syai'in ari mapindahna perkara min sifatin tina sifat ila sifatin ukhra kana sifat anu sajian faqala maka ngadawu musannif kana lafad wa idza takhallalat jeung di mana-mana jadi cuka naon al khamratu arak wa ya jeung ari itu khamra al mutakhadzatu eta anu dijieun min ma'il inabi tina persan cai anggur taromatun eta anu dimulyakeun kana buktian ul khamratu khamrohna amla atawa henteu itu muhtarimah wa ma'na takhallala jeung ari mana lafaz takhallala sorot eta jadi itu khamroh khallan eta jadi cuka wa kanat jeung bukti naon soyruratuha rupana itu khamroh khallan eta cuka binafsiha ku dirina itu khamroh toharat tah suci itu khamrah wa karanya kitu deui law takhallalat laun jadi cuka itu khamrah binakliha kum pindahna itu khamrah min syamsin tina tempat anu kapanasan laudilin kana tempat anu ieuh wa aksihi jeung sabalikna itu nakliha min syamsin laudilin wa lam tatakhallal jeung lamun teu
ka tengah jadi cuka naon al khamratu arak binafsiha kudirna itu khamrah bal takhallalat baik jadi cuka itu khamrah bitur syai'in ku ngalungkeun hiji perkara atau ku dialungkeun hiji perkara fi dina itu khamrah lam tathur tah teu jadi suci itu khamrah wa idza takharat jeung di mana-mana suci naon khamratu arak tahara ta suci naon naon teu kabaca eta teh toharos ta suci naon dinnuha wadahna itu khamrah tabaan karena nuturkeun laha kana itu khamrah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh hiji pasal fi bayani ahkamil haidhi barna tetep dina martelakeun pirang-pirang hukumanana haid wan nipasi jeung nipas wal istihadati jeung istihadah. Wa yakhruju jeung kaluar minal farji tina parji naon salah satu dimain tilu pirang-pirang getih damul haidhi lamun kana salasah berarti damu mun kana dima dami we kana dima damil haidi tegasna getih haid wan nipasi jeung nipas wal istihadati jeung istihadah tawa wan nipasi jeung getih nipas wan istihadati jeung getih istihadah fal haidu maka ari haid huwa atu eta ari itu haid eta damu getih al khariju anu